Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha kabarna? Apa kabarnya? Tepang deui sareng ibu dina video pangajaran basa Sunda anu salajengna. Bertemu lagi dengan ibu pada video pembelajaran bahasa Sunda selanjutnya. Dina video ieu urang bakal ngabahas ngeunaan teks pengalaman pribadi. Kukituna tengatan video ieu secara benarnya. Pada video ini kita akan bahas mengenai teks pengalaman pribadi. Oleh karena itu, perhatikan video ini secara benar. Teks pengalaman pribadi. Naon sih teks pengalaman pribadi teh? Apa itu teks pengalaman pribadi? Kukituna hayu urang pedar hiji-hiji ngeunaan teks pengalaman pribadi. Oleh karena itu, ayo kita bahas satu-satu mengenai teks pengalaman pribadi. Sataacan urang ngabahas ngeunaan teks pengalaman pribadi, hayu urang pedar heula ngeunaan teks narasi. Sabab teks pengalaman pribadi teh kalebet kana salah sahiji teks narasi. Sebelum kita bahas mengenai teks pengalaman pribadi, mari kita bahas terlebih dahulu mengenai teks narasi. Karena teks pengalaman pribadi itu merupakan salah satu teks narasi. Teks narasi nyaeta teks anu eusina nyaritakeun lumangsungna kajadian atawa peristiwa kalawan ngaruntuy, boh nu sifatna nyata atawa faktual, boh nu sifatna rekaan atawa imajinatif. Teks narasi adalah teks yang isinya menceritakan berlangsungnya suatu kejadian atau peristiwa secara berurutan, maupun yang bersifat nyata atau faktual, ataupun yang bersifat tidak nyata atau rekaan atau imajinatif. Jadi, dina teks narasi teh bisa nyaritakeun kajadian anu sifatna nyata jeung bisa oge anu sifatna rekaan atau wangan ngarang hungkul. Jadi, di dalam teks narasi itu bisa menceritakan suatu kejadian yang sifatnya nyata dan bisa juga yang sifatnya hanya rekaan atau tidak benar-benar terjadi. Tapi, nu kudu diperhatikeun di teks narasi nyaeta kajadian anu dicaritakeunana teh kudu dicaritakeun secara ngaruntuy. Tapi yang harus diperhatikan dalam teks narasi itu adalah kejadian yang diceritakannya itu harus jelas dan berurutan sesuai dengan kejadiannya. Salajengna ngeunaan karangan pangalaman. Karangan pangalaman nyaeta karangan anu eusina ngebrehkeun kajadian anu bener-bener kealaman. Karangan pengalaman adalah karangan yang isinya menceritakan kejadian yang benar-benar terjadi. Tah, beda jeung nu dijelaskeun samemehna. Lamun narasi mah sifatna bisa nyata atawa henteu. Lamun karangan pangalaman mah kudu bener-bener kealaman ku urang. Jadi teu meunang ngaya-ngaya. Beda dengan yang sudah dijelaskan sebelumnya, kalau di narasi tadi bisa bersifat nyata maupun tidak nyata. Nah, kalau karangan pengalaman ini harus benar-benar pernah dialami oleh kita dan tidak boleh mengada-ngada. Dicendekeun, yen teks pengalaman pribadi teh nyaeta teks anu eusina ngebrehkeun kajadian anu benar-benar kealaman secara ngaruntuy. Disimpulkan, teks pengalaman pribadi adalah teks yang isinya menceritakan kejadian yang benar-benar dialami oleh kita sendiri dan diceritakan secara jelas dan berurutan. Sifat eusi teks pengalaman teh bisa rupa-rupa. Sifat isi teks pengalaman pribadi itu bisa bermacam-macam. Bisa pikabungaheun atau membahagiakan,
pikaresepeun atawa menyenangkan, pikaseureun atawa menghibur, pikasediheun atawa menyedihkan, jeung pikaeraeun atawa memalukan. Nu kahiji, pikabungaheun atawa membahagiakan. Misalna, nalika urang kenging ranking kahiji di sekolah. Misalnya, ketika kita mendapatkan ranking 1 di sekolah. Nu kadua, pikaseureun atawa menghibur. Misalna, nalika urang teh nongton wayang anu caritana teh kacida bodor. Misalnya, ketika kita menonton pertunjukan wayang yang ceritanya itu lucu dan dengan begitu sangat menghibur. Nu katilu aya pikaresepeun atawa menyenangkan. Misalnya, nalika urang teh kumpul jeung keluarga. Misalnya, ketika kita berkumpul dengan keluarga. Nah, eta mangrupa hal anu menyenangkan pikeun diri urang. Itu merupakan hal yang menyenangkan untuk diri kita sendiri. Nu kaopat, aya pikasediheun atawa menyedihkan. Misalna, nalika urang teh papisah sareng rerencangan. Misalnya, ketika kita berpisah dengan teman. Nu terakhir, pikaeraeun atawa memalukan. Misalna, nalika urang teh salah make baju ka sekolah. Misalna, ketika kita salah memakai baju ke sekolah. Nah, eta mangrupa hal anu memalukan atau ngerakeun pikeun diri urang. Naon sih tujuan nulis teks pengalaman pribadi teh? Apa itu tujuan menulis teks pengalaman pribadi? Tujuan nulis teks pengalaman pribadi nyaeta pikeun nepikeun beja atawa informasi kabatur ngeunaan kajadian nu geus kaalaman. Untuk menyampaikan informasi mengenai kejadian yang pernah kita alami. Jadi, nalika urang nulis hiji pengalaman atawa nalika urang nyaritakeun hiji pengalaman pribadi, kukituna batur bakal apal ngeunaan pengalaman anu pernah ku urang kaalaman. Jadi, ketika kita menulis satu pengalaman pribadi, maka dengan begitu orang lain akan mengetahui pengalaman yang pernah kita alami. Babagian teks pengalaman pribadi atau bagian dalam teks pengalaman pribadi. Nu kahiji aya judul, bubuka, eusi, jeung panutup. Ada judul, pembuka, isi, dan penutup. Nalika urang nulis teks pengalaman pribadi teh atawa nepikeun hiji pengalaman pribadi, urang teh kudu merhatikeun tata krama dina nepikeunana. Ketika kita menulis suatu teks pengalaman pribadi atau menyampaikan suatu pengalaman kita tentu harus memperhatikan tata krama dalam menyampaikannya. Nu kahiji, temana teh kudu ngirut. Nah, yang pertama, tema dari cerita tersebut itu harus menarik. Mengapa? Karena agar si pembaca itu tertarik untuk membaca teks kita. Nu kadua, nepikeun bubuka carita anu hade tur matak narik. Menyampaikan pembuka cerita dengan bagus dan menarik. Nah, dina babagian teks pengalaman pribadi tadi aya bagian bubuka. Tah, si bagian eta teh kudu dijieun sangirut-ngirutna. Sangkan anu maca teh bakal kairut pikeun maca teks pengalaman urang. Pada bagian teks pengalaman pribadi tadi ada bagian pembuka. Nah, bagian tersebut harus ditulis dengan bagus dan menarik agar si pembaca itu dapat tertarik untuk membaca pengalaman pribadi kita sampai selesai. Nu katilu aya galur carita kudu ngaguluyur. Alur carita yang harus jelas. Jadi,
ketika kita menulis suatu teks pengalaman pribadi itu, alurnya harus secara jelas, seperti yang sudah dijelaskan pada penjelasan narasi tadi. Jadi si kegiatannya atau kejadiannya itu harus dijelaskan secara berurutan. Nu kaopat, aya ngagunakeun kalimat anu jelas tur sopan. Tah, menggunakan kalimat yang jelas dan sopan. Biasana dina nulis teks pengalaman pribadi teh ngagunakeun kalimat anu biasa digunakeun atau gampang dipikaharti ku batur. Tapi tangtu oge kudu sopan. Biasanya dalam menulis teks pengalaman pribadi menggunakan bahasa yang basajan atau bahasa yang mudah dipahami oleh orang dan terutama harus sopan. Anu kalima nyaritakeunna kudu hade, menceritakannya dengan bagus dan menarik. Nah, dina bagian eusi urang teh kudu nulis si pengalaman eta teh secara hade jeung ngirut. Pada bagian isi si teks pengalaman tersebut itu kita harus menceritakannya dengan bagus dan menarik agar si pembaca itu tertarik untuk membaca sampai selesai. Nu terakhir, nutup carita kalawan suasana nu hade, menutup cerita dengan menarik atau menutup cerita dengan suasana yang bagus. Nah, jadi nalika urang nutup carita eta teh ulah asal nutup bae, tapi kudu di jieun suasana teh sahade-hadena. Jadi ketika kita menutup cerita tersebut tidak boleh hanya dengan menutup begitu saja, tapi kita juga harus tetap membuat si penutup itu dengan menarik. Tah, cekap sakitu materi ngeunaan teks pengalaman pribadi teh. Kumaha ngartos? Nah, cukup sekian materi mengenai teks pengalaman pribadi. Bagaimana? Cukup dipahami? Tepang deui sareng Ibu dina video materi salajengna. Bertemu lagi dengan Ibu pada video materi selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.